Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, pemuda, rawuh pemudi, teka kantun kamurang kalih anu waraning galih anu sadaya ku pribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugi asalalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngabahas tentang keutamaan ibadah haji. Urang sebagai umat Islam pasti tos uninga yen saenyana ibadah haji teh rukun Islam anu kalima, hukumanana wajib kangge anu mampu. Ngan loba anu mampu teh harembung ibadah haji, padahal ibadah haji teh seueur pisan kautamaanana, gede pisan ganjaranana. Tah lamun uninga mah kautamaan ibadah haji pasti kabita. Hayang ibadah haji teh moal dingke-engke, kusabab teu apal jadi loba kasieun. Tah naon wae atuh kautamaan ibadah haji teh? Nu kahiji nyaeta balasan ibadah haji nyaeta surga. Tah kautamaan ibadah haji anu utama nyaeta meunangkeun surga. Kangge saha wae anu ngalaksanakeun ibadah haji jeung mabrur, maka kabeh dosana bakal dihapus jeung bakal dipasihan surga. Sapertos pidauh Rasul, jeung haji mabrur teu aya balesan anu pantes keur anjeunna iwati surga. Gitu. Nu kadua, ibadah haji ngahapuskeun dosa anu heubeul. Saur pidauh Rasul, sing saha anu berhaji ka Ka'bah terus anjeunna henteu ngomong anu kotor jeung teu berbuat fasik, maka anjeunna mulang ka negrina ibarat karek dilahirkeun ku ibuna. Jadi sing saha anu ibadah haji jeung ngalakonanana bener, teu dicampuran ria, sirik, fasik, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngahapus sagala dosana seperti orok anu karek dilahirkeun, anu mana teu aya dosa sama sekali. Anu salajengna ibadah haji ngahapus kamiskinan jeung dosa. Tah selain menang kabagjaan di akhirat, kautamaan ibadah haji bisa ngalepaskeun tina kamiskinan di dunia jeung sagarupa dosa. Saur pidauh Rasul, barengkeunlah umroh ka haji, karena duanana ngahilangkeun kamiskinan jeung dosa-dosa, seperti pembakaran ngahilangkeun karat tina besi, emas jeung perak, jeung teu aya pahala kangge haji anu mabrur iwalti surga. Kautamaan ibadah haji anu salajengna nyaeta jamaah haji nyaeta tamu Allah. Salaku jalma anu jihad di jalan Allah, jamaah haji nyaeta jelema-jelema anu indit keur nyumponan panggilan Allah. Matak jamaah haji bakal diperlakukeun seperti tamu Allah. Sagarupa anu dipenta pasti bakal dicumponan ku Allah. Saur pidauh Rasul, jalma anu jihad di jalan Allah, jalma anu berhaji serta umroh nyaeta tamu Allah. Allah manggil maranehna, terus maranehna nyumponan kana panggilan, sabab eta dina nalika marehna menta ka Allah, Allah pasti bakal masihan. Gitu.
Tah kautamaan ibadah haji anu salajengna nyaeta ibadah haji teh amalan anu paling utama di sisi Allah. Dina hadis ditetelakeun Siti Aisyah pernah naros ka Rasul, "Wahai Rasul, kami nganggap bahwa jihad nyaeta amalan anu paling afdol. Apakah berarti kami kudu jihad?" "Henteu, jihad anu paling utama nyaeta haji mabrur," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu seueur pisan kautamaan ibadah haji. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan milik sareng rezeki anu ageng supaya bisa berangkat haji sarta dipasihan kakiatan sareng kasehatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten disim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.